Salam kawilujengan nyanggakeun ieu carios simkuring umajak kasadaya nu maos utamina nu kantos janten saksi nganjerna seni Jaipongan dina taun 80-80an kanggo memorian margi ieu carios kainspirasi tina lagu Serat Salira Ibu Sinden Ijah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tebang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Ari Salse kalayan judul Si Leor. Nyangakeun kasepuhan Euis jadi ronggeng Jaipong geus aya kana 10 tauna. Kusabab parigal dina ibing Jaipong jeung boga gaya anu mandiri, euis kawentar ku hiji panelah Si Leor. Pedah eta mun ngibing awakna teh teu sirikna siga oray ngaleor. Atak pogot nu lalajo malah teu saeutik nu ngarasa kagegeloan ku euis. Beungeutna geulis rancunit, pangawakan jangkung lenjang, pakulutan mulus sampulur. Dilakna mata kapeng peongan. Euis geus lila jadi randa anak hiji. Tumika hayang mah loba ngan euis teu asal narima. Cek pangrasa manehna kabeh lalaki mah sarua. Ukur kagembang, panasaran, laju incah balilahan. Sabenerna euis lain teu hayang boga salaki deui. Alatan ngarasa era ku tatangga. Keur mah ronggeng katambah randa. Salian ti eta manehna oge awewe normal nu boga rasa jeung rumasa. Hayang aya panyalindungan jeung aya nu ngajamin pangabutuh lahir jeung batina. Peuting harita euis manggung. Prung nayaga mimiti nabeuh gamelan. Mirig haleuang sinden lagu buhun buah kawung. Euis parigel ngolah gerak awakna sawirah jeung tepak kendang nu patema jeung sora saron bonang kitu deui gelegerna sora goong. Tulalajo ukur mencrong bari jeung hate kumejot. Sacereuning ngigel euis beut ngarasa kataji ku hiji lalaki nu diuk pangsisina kencaheun panggung. Darman nu katelah bandar pare nu boga dedeg sampe rupa hade. Nu ngawaskeun manehna ti tadi mula. Nu males imut unggal euis maling teuteub. Nu teu loba tingkah tapi sanggup ngajadikeun hate euis leah. Juru baksa midang nyekal baki eusi karembong. Arengkenek ngibing lir sinatria pawayangan. Song soder dibikeun ka Darman. Mimitina mah Darman katempo jiga nu rada mugen. Tapi teu lila nangtung ngarekes lagu mobil butut ka sinden di luhur panggung. Pret ka euis belenyeh ngajak imut.
Pluk karembo ngahaja dipurageun kana lahunan Eus nu keur diuk dina kursi. Lagu mobil butut, lagu Jaipong dina wanda jogedan. Ngahaja direkes Darman. Bubuhan maneh nama teu bisaeun ngigel Jaipongan. Wirahmana anteng ngalagena tapi ngeunaheun. Sajroning makalangan Darman gunang catur jeung Eus. Ti mimiti nanya ngaran, imah di mana nepi ka nyalimur nanya pasoalan nu rada pribadi sagala. Caroge teu ngiring? Ceuk Darman. Teu gaduh caroge abdi mah. Eus nembal bari micen tetep. Oh, Darman katempo atoh. Tos lami papirak. Eus ngelemes. Wios uhina dijajabkeun. Darman beuki wani. Mangga. Eus maledog deui ku imut. Beres lagu, Darman ngerekes deui. Teu poho kituna teh nyawer sinden jeung nayaga. Lagu tilu kombinasi bari jeung keukeuh menta dibaturan ku Eus. Prung midang deui, beuki layeut jeung beuki loma katempona. Teu Darman teu Eus, tayona mah sarua mimiti nyindam rasa. Rengse manggung, Darman nyaan nungguan Eus satu kangen balandongan. Teu kaleked Eus muru Darman laju duanana marulang. Nepi ka imah Eus, Darman ukur nganterkeun samet panto. Najan Eus ngajak asup, tapi Darman teu leungit ajrih, komo deui ilang rasa sopan. Keukeuh ngajanteng memeh lawang. Sok sanajan dina jero hatena mah aya kahayang nuluykeun paguneman bari jeung otel klet di jero imah. Teu lila manehna amitan mulang bari jeung janji isuk geto seja datang deui. Eus ukur imut bari unggek. Malam Senin anjing abdi manggung deui Kang di lembur kulon. Ceuk Eus satengah ngagero. Mangga engke akang hadir deui. Darman nembalan bari males imut, laju nuluykeun lengkahna ninggalkeun buruan. Eus jeung Darman beuki deukeut beuki geugeut. Lain teu nyaho mun Darman geus rimitan. Samalah Eus pernah wakca yen manehna baris narima mun seuk Darman aya niat ngadua. Kitu nama Eus ngarasa Darman teh lalaki nu beda. Tu oleh bager jeung sopan, pang-pang nama boga rasa nyaah lain ukur ka dirina, tapi nyaah ka anakna oge. Wajar mun neundeun rasa jeung tumuwuh harapan. Tilu bulan hahadean hiji mangsa Eus narima surat ti Darman atoh taya papadana. Panyangkana pasti eusina guaran rasa katresna jeung kasono. Alatan geus aya 2 minggu teu panggih. Hanjakal geuning eusina nyalahan. Kahatur Eus di bumi. Moal mungkir sok sanaos dugi ka iraha. Rumaos gaduh kaheman kasalira. Akang nu lepat miara rasa nu teu sakedahna ka Eus. Asih leuwir datangna. Balaka
mun euis jalmi nu sanggem ngedek-ngedek cajantung duki ka gandrung liwung. Is, akang nyaah ka euis. Nanging akang sadar teu wasa mun kedah midua hate. Teu sapuk sareng aturan, sok sieun teu kabadanan. Cangcaya moal laksana mendak bagja sasarengan. Hapunten jungjunan pileuleyan. Brek, euis diuk. Mimiti juru panona rempes cimata. Luk tungkul di barung inghak. Hatena perih narima kenyataan. Geuning kahayang ukur lamunan. Pamohalan ka sorang komo deui kumanjangan. Antukna euis neger-neger maneh ngupahan rasa nu kuciwa. Surat ditilep diasupkeun kana amplopna deui bari ngagarentes sorangan. Teu nanaon jungjunan, teu nanaon. Mun kitu kapalai salira. Jung euis nangtung laju asup ka kamar. Plug meubetkeun awak kana luhureun kasur. Segruk euis ceurik deui nangkuban ditungkup bantal. Sahenteuna nampa Surati Darman nu teu sirikna nurih ati melah dada. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok si Leor yasana Kang Ari Salse. Hatur nuhun ka Kang Ari Salse anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados mugia katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.